Kembali lagi dengan saya di Sudah Adventure Boy. Anjay. Baru sabola euy. Tepo si baru. Bucat anjing shot le. Hareudang. Iya. Boy. Apa tuh anjing? Sing poe teugas ye. Erek moal teugas. Mana tah? Kalapa heula atuh. Dindi si garugoy. Anjing cakep nya. Malah euy. Lur, ayeuna geus nemu tempat jang mandi. Yuhu. Panen kelapa, Bos. Sudah Adventure. Mau. Hai guys. Urang ayeuna rek nangan pot. Solo yoloyo WhatsApp men anjay. Kumaha dulur baraya sadayana sararehat pasti sehat-sehatnya. Oke seluruh kali ya urang bakalan kukurusuk ke wilayah Kubang, Desa Cikaratak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Nah, jadinya orang erek mengalak amunisi nyata mengalak kalapa. Tapi kurang sembarangan ngalak kalapanya sabab babadog itu dosa. Jadi orang mawa warga dinya anu boga tangkal kalapa. Sanggeus eta urang bakalan ngalajengkeun mandi ka walungan Cigarugoy. Hai, skuy. Kembali lagi dengan saya di Sudah Adventure Boy. Anjay. Anjas. Oke, ayeuna urang rek neangan kaendahan lah nya. Tapi saat canean kaendahan urang bakal ngalak kalapa heula lur. Sabab ieu ti koro garing, haus men. Ieu jeung tuur noroktok. Penambah stamina anjay. Pokoknya ya tuntunkeun we videona. Tuturkeun salah anjir. Oke. Sunda Adventure Maur. Kieu tangkal kalapa jigana seger kieu ti koro. Mantap. Seger. Tarai atuh euy. Bisa nate ngarosokna wae. Kebelul anjing, pendek anjing. Apa tuh anjing sing kuaing teugas ye. Erek moal teugas. Acakna teh. Namanya seger ya mah euy kalapa. Tuturkeun terusnya videonanya di Sunda Adventure Maur. Alah, nyet cerita. Ini kau goblok kan dulu. Cakep sebelumnya. Salah euy. Oke, ayeuna urang rek nangkap kalapa terus nya segitu soalnya. Coba dulu naik lo tadi goblok ih. Kira tadi mana lah jauh-jauh tuh. Oh, ini apa? Butok anjing. Gila lewat cuma naik. Baru sabola euy. Tepo si baru. Aduh. Panen kelapa, Bos. Yang tuh.
Hayang kantun ka dieu wae nya. Seger, kalau kalah. Mantap. Sunda Adventure, mawon. Hai, sukui anjay. Seger bener panas-panas kieu. Minum cai kelapa. Mantap. Tapi sigana leuwih seger ya. Mun mandi ka walungan. Lah, ya gas kuy. Geus euy. Nana teh minum kelapa. Ini segar euy. Ayeuna mah cuang mandi. Di cas teh. Kurang teh. Kelapa heula atuh. Dindi Cigarugoy. Cigarugoy. Udah. Apa nama itu di Sunda Adventure. Power. Alhamdulillah ya kurang tos nyampe nya di Walungan Cigarugoy. Kumaha cak mandi mah? Mandilah insyaallah. Kan beungeut siang geus ledug. Geus ieu juga naon lah. Apa nama eta nya? Buladig jika boleh nya apa nama tuturkeun terus videona. Sunda Adventure Maun. panas. Aduh, panas euy. Hai guys, kurang ayeuna rek nangan spot jang mandi, ayeuna urang kudu kurus heula lempang jauh di tempat sudah motor. Pokoknya pantangin terus di Sunda Adventure mawon. Dina perjuangan pasti aya penghasilan. Teu sia-sia urang kukurusuk neangan tempat ternyaman. Akhirna urang nimukeun tempat jang pamandian. Mantap. Lur, ayeuna geus nimu tempat jang mandi. Yuhu. What's up my friend anjay. Sakieu lah. Ayeuna adventure urang ayeuna. Wah ngahampurannya ayeuna mandina disensor. Terus sabab urang teu mau pakaian dua, celana marake eta we lah, teu mau kolor. Sempak. Pokona tuturkeun terus Sunda Adventure. Maut. Hampura ya mandina rada
disensor sabab urang teu mawa salin. Lah, teu naon ya. Karena urang bakalan kukursuk ke tempat lain. Jangan lupa jaga kesehatan biar bisa menikmati keindahan. Bye bye bye.